أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah alam bimaradillah qad ja'akum yaki teman-teman tekakum ing sadaka rasulun apa utusan min anfusikum kang tetep saking pirang-pirang awak sira kabeh minkum tegese saking sira kabeh Rasulun te Muhammadun nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anitum kang sangat syadidun tegese kang sangat alaihi igatas Rasul ma'anitum apa barang kang masyakat sira kabeh abdukum tegese kamasyakatan sira kabeh masyakatukum tegese kamasyakatan sira kabeh waliqaukum lan nemu sira kabeh al makura ingkang yang sengiti harisun alaikum turgang gasang sereming atas sira kabeh anta tadu cinta oleh pituduh sira kabeh bil mukminina kalawan longkang mukmin kabeh rauf turgang banget ulah syadidur rahmat tegese kang sangat welas rahim mundur kang asiri lahum kang ngarepakeun ya rasul lahum kada mu'minina al ghaira ing becik fa in tawallaw maka lamun mengoy nas anil imani bika saking imankeun kalawan sira pakul maka ngucap sira Muhammad hasbiyallahu ta kang nyukupi ingsun kafiyat tegese kang nyukupi ingsun iku Allah la ilaha illahu kang ora pangeran iku maujud angin huwa Allah alaihi atas Allah balaka tawakkaltu masrakan ingsun bi kalawan Allah wa zikrulan ngamandal insun tegese kumandal insun la bi ora kalawan lian Allah huwa laluti Allah rabbul arsy ku pangeran aras al kursi tegese kursi al azim kang aku khosahun ang tuken ya Allah ing arsy biziki kalawan dan tutur li annahu azamul makhluqat kadasatuhu ya arsy tukang luwi agung-agung sakeh kang den damel wa rawal hakim fil mustadrak lan ngariwayatkeun sapa Imam Hakim ing dalam kitab Mustadrak an Ubay bin Kabin saking ki Ubay kang putraning ki bab Ka'am qala le ngucap ya Ubay cakula pada akhiru ayatin nazalat utawi akhir ayat kang tumurun ya ayat iku laqad ja'akum rasulun ila akhir surat tugakeun sirat kamari akhir surat kamari akhir surat ayat terakhir di surah Taubah
ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al ayat. Ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab. Orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi, kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi aya teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila, tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng, teu apal tempat lahirna, tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh, ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan, sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh. Teu rugi, teu cangcaya, urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan eta, kajian teh ditembak. Enggeus, kajian ditembak, dibunuh, dikumaha. Allah Muhammad, iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Salah. Ya Allah, ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik kuari, Saki informasi geus poharana. Dek neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya. Tapi itu diberi hidayah mah hese. Nu mantak peperangan multi nasional Baghdad. Genjleng negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah ingetin lain rek nyaritakeun peperangan, andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti, bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Paham orang tentang Baghdad Pak? Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal keotakan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge bae geus. Dagang jengkol bae geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad batu. Beuh, Mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional, Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalangan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa, dihantem lagi ku lobaan. Menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang ku manehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak sorang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dieu teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga Asia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman, teu nyaman. Urang Irak mah kajen teuing paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing. Naon bebeunanganna? Teu bebeunangan. Nu deuk dibasalahkeun naon kuari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Per detik ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa. Leumpang ku ari di Amerika, ribuan jelema arasup Islam. Saddam Hussein wasilahna.
Urang makan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jawab teh ti almarhum Almarhum Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya. Pagawean urang bae saja. Moal kaotakan busia. Ye, sakolan teu daun teu nyaritakeun Baghdad. Ulah kitu Gus. Atuh kayak resep bae. Tapi emang gua Baghdad bah. Negara 1001 malam. Emang kumaha sabaran nabi anu diturunkeun di dinya. Lain sembarangan negara teh mah negara kuno. Amerika negara anyar. Inggris negara anyar. Kalawan negara kuno. Menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim. Hasilnya datang ke akuari. Ralang sadan hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad. Baghdad teh ieu tokoh Baghdad ti baheula. Ti mimiti khalifah kahiji, khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein. Nah, naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah. Oh ya negara kabeh ku Saddam mah. Kumisna bisa gede bisa leutik. Saddam. Lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi orang resep, di satu sisi orang sieun kanya. Aing neuleunya eta aing resep aya tapi sieun aya. Sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu. Komo jeung jelemana. Tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu. Teu diberitakeun kan kitu-kitu nama. Kaistimewaan jeung kemaziahanana sabara ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mah bisa. Ya di Indonesia bae ge sabara ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge. Teu garagah cara Saddam teh kitu. Tuh ya Allah ya Rabb. Nah, ieu mah keur carita hidayah melalui peperangan. Ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese eta mah nyaritakeunana lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggakeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Naon jang ulah. Bingung kan Amerika. Urang kasus ka ditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan. Tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang orang Baghdad mah. Iya itu. Per detik ieu apakah kacau urang Baghdad. Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa ge. Orang Baghdad asal mele orang Amerika geus. Ih, ngeunteu di berita-berita negara 1001 malam Baghdad. Deh. Pokoknya mah urang-urang menyaritakeun Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan namakeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namakeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan, can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan, can selesai sufi mah. Ketika geus selesai, doktrin-doktrin tamatkeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti dua negara Uzbekistan
Baghdad, Uzbekistan, Baghdad. Dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia paek dan hidup titik. Henteu perang ge sarua bae hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad kuari Amerika nggak bangun orang Baghdad geus kieu bae bangun ku sia emang aing ridho teu sakedeung deui perang deui jeung aing sia orang Baghdad mah geus kitu saya diciptakan untuk perang Indonesia lain kita diciptakan untuk korupsi jangan tinggalkan korupsi sampai mati bawa mati dia tuh sabodo sia aing mah dongeng doang ja korupsi teh naon teu jauh aing mah korupsi na mana aing kira mun aya mah tunduk sarua dia aing bangsa Indonesia sial sia nu sial iya ieu mah teu rek nyaritakeun peperanganana capek mengikuti urang wow tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa sufi-sufi ku ulama-ulama ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen kumaha ge matak dihancurkeun ge ku Amerika aya kekuatan anu terselubung aya kekuatan anu gaib aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana bom Baghdad bom tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam Masya Allah karim eta ngadoana ge kan Saddam geus kitu selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah. Bukan untuk menang dan kalah, tapi dakwah saya selesai apa belum. Kula lamun maca doa Saddam Hussein kos kitu teh sedih kadang-kadang. Naon sedih da? Henteu rek nyaritakeun menang jeung ele. Tugas saya selesai apa belum. Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Diabadikeun. Bongkar kubulan Saddam, senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb. Anu geus dibunuh Saddam teh naon kitu ngaranna setrum saya kapaehna Saddam di setrum supaya ngomong tetep Allah teu dicaritakeun setrum deui Saddam di dia Allah ingat ke Hajjaj baheula Allah selesai sudah ya Allah tugas saya hai bikin kubur gali setelah 1 tahun nggak diabadikan senyum sengit caririk sa Baghdad gawe henteu rek caritakeun naon ada caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad hidayah bangsa kafir nu asup Islam na kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina lu berhasil tedek ya asup Islam tapi begitu diberes susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha batur sia eta Ahok tah di demo kan ku kabehanda nah ieu kan diperkirakan dek asup Islam ayeuna dek asup Islam Ahok teh eta kuari teh wallahu alam menang hidayah ti mana kakarak endeu tuh tak lamun kejadiannya na asup Islam wallahu alam iyalah rahasia Allah kamari sandeg-degen henteu deui kuari radahan ente mah can nyaho kan kuari perkembangan Ahok ya tinggalin zaman sia mah tuh ya mengikuti corona bae corona Ahok ikuti ku sia ya hampir kuari teh dek asup Islam ya perkembangan politik teh ulah leleluarna doang jerona keur kumaha ieu nagara teh sampekeun duit aya naon nih di jero teh kekacauan dan lain sebagainya eta mah urusan lah tapi ieu teh di jero da aya naon yeuh menteri ieu dan di jero teh keur pasini pancen kieu emang ngosok ka ditu lelebah mang sia dakeun aing segala naon tah make jas teh eta tah aing eta
Di mana cenah kiai eta keur nikahkeun teh? Siapa teh nyaho urusanana. Teh nyaho aing mah kedelu beungeut teh teh nyaho kaler kidul sampai. Dah, geus aing resepnya ngajen nunggu kiri resepnya. Jeung nu barodo ki resepnya. Gas, urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah. Penting selamat bener teh. Daripada nu palinter kabalinger. Guys, informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina. Sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge. Aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit, bos Indonesia, terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman, tidinya jada gering diimpus kieu bos Indonesia. Nah nyana terus non ngaranna ngagerokeun pamajikan jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan bah. Enggak, kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kamu sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugih, di akhirat ke sorga. Senep urang eta Gus. Cek nafsu urang, tapi kan rahasia Allah eta. Masya Allah karim pohara jasa. Perang Palestina ya. Perang Palestina. Dati itu. Ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun. Kena tembakan muslim. Masuk rumah sakit. Kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe dah ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan set, hudang cager, langsung nyana. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Ina naona. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, sudah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Gitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris masalahnya. Ya Allah ya. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah. Datang nanti melalui impian. Lu tadi melalui penyakit, tadi melalui perang. Maha kawasa Allah. Tentang urusan Allah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi. Paman sorangan anu urusan Kangjeng. Dedeheun nyaheun Kangjeng Nabi. Kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah. Lu mate lu penting emang iman ke Allah, iman ke kaula. Cek emang. Ya Allah. Bersorangan lu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah. Nah, ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah. Dilahirkan di Mekah, digedekan di Mekah, diutus di Mekah, khusus ke para orang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng, anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng. Turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ka Madinah. Urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qobilat. Aya naon cek Kangjeng?
kami meueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad. Cinta kami ka dedeh kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun. Anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad. Cak Kangjeng Nabi naon dipake ka hayang ku anjeun. Net lubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat, di dunia mah jam walila. Dulur urang, anak urang, incu urang geus nararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi, lamun eta nu dipake ka hayang, siap. Turunlah ayat ieu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wahai orang Arab, yakin nyata jelas, yakin geus datang ka ranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh. Maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia. Bari apal anjeun kelahiranana, bari apal turunanana, bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun. Azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wahara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan naranjeun kabeh, anu jadi kabeng berat anjeun, anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz. Artina aziz teh berat. Hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan. Hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet. Hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan. Dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia, diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit. Pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan-kesulitan. Ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi. Ketika urang Arab aya kategenahan Kangjeng leuwih tegenah deui. Ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung. Ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat-umat muslimin muslimat. Ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika neuleuh umatna ngarasa berat teh. Masyaallah. Numantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat. Ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu, bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat. Ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan, datang ka ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim tipoleset teu hayangeun embungeun Kangjeng Nabi berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam. Ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa. Azizun alaihi ma'anitum. Masya Allah wahara luar biasa. Tayilang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta. Cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan, panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula nu bakal nyapaatan ka aranjeun kabeh. Geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga. Iyalah jelema-jelema nu carilaka menya teu ditulungan. Panggihan kula di mizan, panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula dia azizun alaihi ma'anitum. Ngarasa berat ketika umat manggih ka berat teh. Ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan. Ya Allah, ya Rabb.
Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum tur kasengsrem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh. Anta tadu kenayen menang pituduh harajan kabeh. Anu pohara jadi kamemet, anu pohara jadi kahayang, anu jadi kepikiran per detik nak kasengsremak Kangjeng Nabi teh harisun alaikum karajen kabeh khusus urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaksian sepak terjang Kangjeng, anu apal turunan Kangjeng, anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng. Umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kasengsrem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh. Masyaallah, imankeun ka Allah, imankeun ka kaula sebagai rasul Allah. Ulah datang ke salah nyimankeun. Oh, dari penyelamat iwal ti kula cek Kangjeng Nabi. Nududukeun bahwa Sang Maha Khalik adalah Allah. Nududukeun melalui kaula syariat-syariat. Nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat. Kula teh hayang anjeun teh menang pituduh wabeh. Kula hayang kaluar tina hidayah. Harisun alaikum. Numantak diteruskan kuari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogaan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasengsrem hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep. Ieu kiai anu bahaya nu kos kitu. Anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum. Kasengsrem hayang menang pituduh. Ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu. Aduh bake jeung salah eta teh teu yahueun keur gahareupan neraka. Aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang teh. Wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha. Urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat. Sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim, mawa urang ka masjid, mawa urang ka pengajian. Sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsuna. Melalui nafsu dibawa ka orkes, dibawa ka tempat judi, dibawa ka tempat zidah, dibawa ka tempat mabok. Nauzubillah min zalik. Itu dibawa ieu teh urang teh. Masyaallah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun, bunga urang harisun alaikum. Dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum. Dibawa ke tempat benar harisun alaikum. Ketika dibawa ke tempat maksiat, nyeri hati urang, ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh. Keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah. Dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh, ya Allah ya Rabbi. Aslina makan seperti eta aslina. Masya Allah karim. Urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat. Dibawa ku malaikat. Ya Allah ya. Waful mujrimuna bisimahum. Bakal kanyawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema. Patukhadu bin nawasi wal aqdam. Diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sak bidawasi wal akdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna. Masyaallah karim. Eta teh cek Imam Saroni lain di akhirat, di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae. Turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal akdam. Tapi jelema anu bagus mah fi wujuhihim nadratan naim. Jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim, cerah, ceria. Dibawa ka pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat. Ngan geus deuleuan jembal. Kiai loswat cenah cekeuna ieu. Demo sia ka aing. Nadratan naim, masyaallah.
sakedeng deui salat terus baca Quran wiridan kajauhan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka tarifu fi wujuhihim nadratan na'im moal ngahiji jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji sebab naon turapul mujrimuna bisimahum fatukhadhu bin nawasi wal aqdam dekat ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur ji dekat ka masjid teh jauheun tihang masjid kos kumaha teh jauheun dekat ka masjid teh antara imahna jeung masjid tapi teh jauheun tilok ngitungan tihang masjid nya nama aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihang-tihangna aya 10 berarti nu gaji 10 tuh kan tak itu maksudnya kajahoan ku urang bakal jadi ahli sorga ahli neraka padahal kajahoan nyingrai di dunia keneh urang ku ari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil urang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah urang deuk ka Bandung pasti datang ka Dija bae ka Tangerang ganti mobil bae bapak-bapak kula-kula emang henteu datang beda ngobrolna hese tapi pan urang jeung santri deui mah heuh sia tinggal nakolan bae ngindaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang bae sacalangapna urang ngindaheun eta urang sapagodos ngaranna teh tapi urang ngobrol jeung polisi deuk ngobrolkeun naon urang mah ngobrolkeun bintang jajang naon bintang urang mah hayu coba hayu ngobrolkeun balok jang naon di mah ge ambal aya balok teu kapake tuh balok teu urang bisa bingung urang ya urusan sakola teh jaho urusan tahapan derajat-derajat teh jaho urang mah diajak ngobrol ge lah sepira nu kos kitu babari mah babaringan teu hayang nyaho sebab naon sapira kos kitu jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulana urang sa mobil jeung DPR deuk ngomong naon hayu kecuali Ki Fudoli lain deui itu mah nama emang semi nya nama tuh bisa teh mah ngobrol mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago panjana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia barang penting aing ngadoakeun atuh aya ana bae ku kucuran sia ka aing saeutik kiai goblok beureun teh mah nya teu bisa urang ngobrol jeung DPR teu bisa nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisima DPR jeung DPR bangsa ahli neraka PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok mana nu benerna heulanana tuh teu bisa urang tapi kan orang yang ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang sabodoh ngeunaheun teu ngeunaheun sabodoh sia ngaji los teu ngaji los moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los geus aing mah nu gaji aing mah jeung anak aing bae rantai ku aing anak aing sia ngaji sia doan jeung aing geus tuh bal bisa tetep sebab naon sebab nu dideuleu iwal ti Allah hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJU nu ditahan nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000 da geus teu kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia jang sia ka ditulis geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soalnya Ki Fudoli teh sok hayang bae nya teu kudu mulia lain jaksia agung lain jaksia sugih lain jaksia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus beres mah bayar hutang sia bae heulanan kan itu ye ieu majelis kieu 15 miliar leuwih ieu ye 15 miliar leuwih ieu apa aya duit sia di dieu ya Allah ya siapa dia kayuhan ngeunaheun tah gas besok mah nun teu mayar di luar ngajina sia cenah jeung kiai baju goreng tungtungna
ieu mah aya nu pangnyeunkeun we ieu bebeja acan geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar ieu teh beakna kuari 16 miliar encan anggeus munarana bakal munara Banten itu encan bangsa 5 miliar deui aja nang di mana kieu deui teh sawa mikiran kain teu kudu mikiran Allah sugih kiai atuh susah aing mah ieu mah lainna naon ye dek jaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim kasangserem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat urang teh ieu teh dituturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar mantek cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaran falyughayyir biyadi selama lamun ada munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara kipudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu lain dakwah teh pokos kitu usaha tuh ieu nu bener sok aju kasinggung atuh lainnya na bae sia ge sarua ulah atuh urang dibayar ngocoprak we terus bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh tah urang ka pasar kemis mawa salon saudara-saudara sekalian saya datang ke sini untuk minta bantuan jepan goblok atuh suka teh dek dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres sama kos itu ulah dakwah falyughayyir biyadi wa malam sati pabilisani wa malam yasati papi qalbi lamun teu bisa make qalbu urang wa huwa adaful iman pang handap-handapna ieu sapeker dipermasalahkeun ribut gede tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun je padieu naon ieu fitnah gede ieu teu kudu dimasalahkeun tasawuf atuh fal yughayyir biyadi wani nyana radio tatangga dibantingkeun TV tatangga dibantingkeun kunaon aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae je tadi mah rada gede teh mah tinu imah rada gedean ieu ye goblok kiai goblok gantung kabak kiai kos kieu masa gerberatan eta tah ndek dakwah bener dakwahna lamun urang teu kuat fa biqalbi geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi nu di imah mah hepek siapa lain dakwah pikiran nu di imah betul kan nah iyalah dakwah nu mantek urang dijadikeun kiai kuari dihormat ku jelema dibule ku jelema diagung-agung ku jelema dibuya-buya di dunia ye di akhirat teh salamet tahun henteuna datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna kuari mah dikiaikeun kuari dibuyakeun kuari dimamakeun tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh sia dimama-mama ternyata eta munkarat sia henteu ngomong-ngomong acan bahkan hate sia resep sia aing nyaho sia ku aing dikiriman awewe baheno aju sia teu dakwah tuh kan urang mah ya Allah ya Rabb tatangga hajat nanggap orkes aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan sak dia begoblok pan teh sia di dunia urang dibuya-buya sabaramu sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantep teu ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patuh khudhu bin nawasi wal aqdam dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo merek itu pun dibayar paling 1 juta 2 juta ya ada getek yang dibayar kos gitu buat anas di akhirat ke neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak kemah pod namun leti kos gitu kan tolak guys
pokoknya mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta kitu geus sepak habak bobalkeun ka beungeutnakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan itu beres tah ieu urang lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal henteu rek mikiran batur mikiran urang bae ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong bae geus ditanggap teh ditangkap ngomong bae kayaknya mal kembali bakal grogol kurang nanti jalan-jalan ke teureun-eureun reman teh sungutna ye itu mah tugas urang tapi disesuaikeun ya nailah yakin jelas jata datang ka aranjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad eta teh golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim wallahu a'lam